Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring dina channel anu maneuh nyaeta channel Agus Kopdas. Kumaha baraya dararamang, mugi aya dina kawilujengan sadayananya, sehat-sehat, cager tur rezekina anu seueur, tur berkah kanggo sadayananya. Dina danget ieu sim kuring bade neraskeun hanca carita anu katunda anu judulna nyaeta Leuweung Larangan. Tah, kumaha jujut caritana, carita Leuweung Larangan teh? Mangga nyangakeun ieu bagian katiluna. Wilujeng ngadangukeun. Dina bagian kadua kamari dicaritakeun yen Sobri jeung Koyah araya di hiji guha. Meneran eta guha diasupan, nyatana di jerona teh aya hiji jalan satapak anu katutupan ku areuy. Tah, kumaha salajengna? Mangga ditonton video anu bagian katiluna ieu. Sobri katut Koyah pohara hemengna. Sabab beneran areuy disinglarkeun teh nyampak jalan satapak nu endah. Eta jalan teh dikenca jeung kateuhuna dipelakan kembang nu araraheng. Kembang nu saumur hirupna can kungsi ditempo atawa manggihan di alam nyata atawa di alam dunya. Acan deui patamanan nu pohara endahna. Tatangkalan baradag nu pucukna loba kembangan sagala rupa kelir. Kira-kira 200 meter ti lawang manehna narangtung, meneran belah katuhu nyampak curug leutik. Eta curug leutik teh pohara endahna. Manuk sagala rupa jinis nu sarua kakara pisan manehna duaan nempo pating geleber di eta patamanan. Endah we pokona mah. Ret kabelah kenca nyampak hiji gasebo ukuran sedeng. Mahi we meureunnan pikeun jelema 10 urangeun mah. Da memang aya meja hiji dikurlingan ku kursi 10. Eta gasebo teh. Gasebo teh saung meureunannya kitu. Saung nu rada alus lah. Alah sia Akang, tepat naon ieu meuni ku enah kieu? Meuni pohara endahna. Ceuk Koyah tumanya ka Sobri. Tong boroning ilaing Koyah. Atuh kuring ge teu apa. Kakara nempona oge. Tema Sobri sarua hemangna. Hayu atuh urang ka ditu. Ceuk Koyah ngajakan Sobri leumpang. Mangke heula atuh sia teh Koyah. Urang pancan apa ieu teh tepat naon jeung naha make aya di jero guha. Pan aneh. Moal kitu ieu alam siluman. Sobri ngajewang leungeun Koyah nu arek leumpang. Manya alam siluman meuni endah kieu atuh Kang. Lain meureunnan. Lain ieu mah. Koyahna taku. Angger manehna mah hayang luncat. Keur guntreng kitu, ngadadak ti luar guha kadenge aya sora nu ngagerem. Sing horeng eta teh manusa setengah ajag anu ngababerik manehna tea. Itu geuningan suara makhluk teh anu tadi Kang. Hayu atuh Kang, hayu urang lumpat.
Koyah pias meneran ngadenge sora nu ngagerem eta. Alatan ku sieun, laju Sobri jeung Koyah teu mikir panjang deui. Manehna duaan gajleng ngelumpat, maksana rek lumpat ka jero patamanan. Meneran suku Sobri jeung Koyah nincak jukut eta patamanan, dadak sakala guha teh ngaleungit. Euweuh tanda yen di tempat eta kungsi aya guha. Nu leuwih aneh, Sobri jeung Koyah ngadadak aya di hiji teras wangunan nu pohara agrengna. Wangunan karaton anu tihang, tembok jeung ubina pating kartip ku emas, inten jeung berlian. Har, nah jadi aya di wangunan nu agreng kieu urang teh Koyah? Sobri hemeng. Kituna teh bari ret ka Koyah nu aya di tukangeunana. Barang Sobri ngareret gebeg teh. Sobri kuat ngorejag. Sabab ningali Koyah teu make nanaon. Salian teh eta oge rupa Koyah jadi geulis nu pohara geulisna. Beungeut ngadaun seureuh, buuk panjang kelir hideung ngarumbay, taar teja mentrangan, damisna endog sapotong. Acan deui awakna anu pohara semlohai lamun ceuk budak zaman ayeuna mah. Sobri kot kaneureuy ciduh meneran nempo Koyah kawas kitu. Komo ieu dalang mah kot ka teu daek dahar-dahar acan. Ari Koyah lain nembalan, malah laju nutupan beungeutna ku dua leungeun. Lain nanaon, sabab manehna oge nempo Sobri teu make nanaon. Sobri oge sarua salin jinis jeung rupa ayeuna mah. Jadi rupa sinatria nu gagah pertentang. Awak cangkung badag bari pohara gagahna. Kasep lain samanea pokona mah. Lamun ditilik leuwih deukeut mah meureunnan teu jauh beda lah jeung nu keur nyaritakeun ieu dongeng teh. Kitu pamirsa. Alasiah, nah bet jadi kieu. Sobri kakara eling kana awakna sorangan. Laju manehna nutupan nu ngagantung belah handap. Ngalieu ka belah ditu, ulah nepo ka belah dieu. Koyah nyetak bari leungeunna nu hiji di handap nutupan guha siluman, nu hiji deui dipake nutupan gunung nu pohara endahna. Keur pating harulang kitu, dadak sakala ti jero karaton aya sora nu leumpang nyampeurkeun. Sobri jeung Koyah ting arajeleng nyumput karungkun kemang nu meneran aya di dinya. Laju manehna naroong, saha eta nu datang teh? Gajleng Sobri jeung Koyah teh luncat kana rungkun kembang nu munduran pisan aya di dinya. Munduran geus di luar, eces katempo ku manehna duaan yen anu datang teh nyatana saurang awewe geulis nu rancunit. Dangdanannana rupa saurang dayang di jero karaton. Nakamana atuh raja jeung ratu teh nya? Apanan bieu teh geus marandi di Curug Ciptawening. Ari ayeuna kadon arareuweuh, ceuk eta awewe rancunit teh nyarita sorangan. Teu lila joal deui dua urang awewe nu sarua rancunitna. Kitu oge dangdanannana sarua kawas nu ti heula datang. Aya teh Sri? Eta geuningan pakeanna mah aya ngalumuk sisieun pamandian.
Cek nu kakarak Jawa teh tumanya ka awewe nu ti heula datang. Ngaranna teh Sri. Nya eta eueuh, teuing ka mana atunya? Tema Sri sarua bingungna. Sobri jeung Koyah nu nyarumput di rungkun kembang hemeng. Eta awewe teh ku pohara gareulisna jeung saha sabenerna anu keur ditareangan ku manehna tiluan teh. Salian eta oge Sobri jual pias beungeutna. Rek kumaha teu pias atuh. Ku sabab rungkun teh handap bari ukur saeutik. Daek teu daek awakna aya di tukangeun Koyah. Ari Koyah kadon hayo we meped ka tukang. Atuh jadi rapet jeung awak Sobri. Napal kana awak bagian handap Sobri. Kang, tahan, ulah hudang. Awas ya lamun hudang. Bahaya ieu kayan urang. Bisi kanyahoan. Cek Koyah bari hayo we ngised neken kana awak Sobri. Alatan sieun kanyahoan sabener mah kitu teh. Ari Koyah mah teu apaleun. Sobri nu aya di tukangeun manehna sateker kabek nahan nafsuna. Moal mungkin lamun akang nepikeun ka hudang mah. Ngan ieu si Jagur mah teu ngartieun geuningan Koyah. Tema Sobri laun kawas nu nahan renghap ranjug. Si kasebelan teh siahnya hayo we merenang di anak-anak tadi kana imit Koyah ha. Tema Koyah deui bari ngagajleng kaluar tina rungkun kembang. Sobri nu niat ngajeuwang Koyah ukur bisa molohok. Teu kaburu sabab Koyah geus ngejat manten. Atuh daek teu daek antukna mah Sobri oge ngejat tina rungkun eta. Sabab manehna sieun Koyah kukumaha. Sobri jeung Koyah teh ngarajoana meneran kana teras deui. Da eta mah aya ku aneh. Eta dayang nu tiluan teh joa nyarungeuh sujud ka manehna duaan. Ampun kula nun Gusti Prabu, Nyimas Ratu. Kaula tiluan sanes bade ngawagel salira duaan. Mung asa tos lami teuing salira ngobak di pamandian Curug Ciptawening teh. Cek salah saurang dayang geuwat nyarita bari nyuuh. Katempo awakna ngadeg-deg kawas nu sieun dicarekan. Sobri jeung Koyah kadaon silih pelong deui. Teu ngarti kana kaayaan. Tepat naon eta nu sabenerna jeung naha manehna duaan teh make disarebut Prabu jeung Nyimas Ratu. Kaanehan lain eta wungkul. Teu lila jal-jal deui para dayang jeung abdi dalam karaton. Kabeh sujud. Nyuuh di hareupeun Sobri jeung Koyah. Tapi eta aya keneh we kitunya dayang nu heureuy. Jeung babaturanna teh sanajan keur kaayaan kitu oge. Das meunah. Eta nu Gusti Prabu meuni sagede halu kitu. Mana teuing palemna nya. Cek hiji dayang harewos ka batur gigireunana. Belegug sabah. Kumaha lamun kadengieun ku Gusti Prabu? Hayang paeh sia. Tema baturna nu ngaranna Munah. Sobri jeung Koyah masih ting haluleng. Bingung. Naon atuh nu keur karanapan ku manehna duaan teh. Sedengkeun di hareupeunna loba pisan awewe gareulis keur sarujud. Nyuuh ka manehna duaan. Tah, pamirsa, kumaha salajengna? Naon sabenerna anu keur karanapan ku Sobri jeung Koyah? Mangga antosan bagian ka opatna engkin nya. Cag heula dugi ka dieu dongeng bagian katilu ieu. Insyaallah kin dilajeng deui dina bagian kaopatna. Hatur nuhun kanu tos manco. Tong hilap like, komen, sareng share supados simkuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Mangga sadayana simkuring Agus Kopdas amit mundur.
Nyuhunkeun singhapunten upami aya kecap anu kirang merenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.